dipasang ku hakim. Nah, kurang karat anjeun silih batalkeun duanana, kalau anjeun ngabatalkeun kana kawa pabaturan anjeun, maka akad kirot batal. Tok. Kurang karat akad kirot batal berarti si amil menang bagian lain tina kauntungan tapi ujro buru. Kauntungan bikin kasih malik kabe ngan peda si amil buruhan digawenya gitu dimaksa silih udara. Wasudiko jeung dibenerkeun. Nah, ya di pengadilan ya. Jadi lamun geus tamat kitab ieu mah sarjana SE, SH, SAG gitu. Aya gitu. Sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana agama. Komplit pokoknya mah. Sok dan kuliah macam numuk nabi kan dia, kayak gitu. Dan sarjana bahasa deh, wah, komplit sebenarnya. Kuliah warna aman, macam tekudu ngalokatan, pas urang macan kayak liur, dawuh barisan. Nah yang mau jalan jeeran Quran teh gitu. Wasudiko jeung dibenerkeun saamilun anu migawe biyaminihi kalawan sumpahna itu si amil bidawa talapin dina pengakuan ruksak pikul lil mali dina sakabeh harta au batihi atawa sawarehna harta lianahu karena saestuna itu si amil eta makmunun anu dipercaya. Jadi, lamun aya perselisihan antara si Malik jeung si Amil dina ngeunaan ruksakna harta. Sudiko Amil biyaminihi. Jadi, kieu si Amil teh dinanamkeun modal ka si Ade 2 juta. Pikeun dagang. Ari kali-kali geus balanya 1 juta duit nu 1 juta teh leungit. Duit nu 1 juta teh. Dicek ke si Hatil teh. Geuningan barang nang saeutik pan duit 2 juta nu ditanamkeun anak. Jo ieu teh. Leungit 1 juta deui euy. Leungit urang teh geus dituna ge di lompetan ongko dompetna di kolot make kolot. Make kunci make gemok dompetna ge geus pokona bunyi we tartib teu dijauhkeun ku urang ge. Itu dawatala. Saware ari sakabehna berlaku. Saware ari sianto tegali maneh malalapora. Cek sianto tegantian wayahna. Nya teu bisa jeung nya urang kudu ngagantian. Da urang mah diraksa eta duit tapi da kumaha atuh ngaranna jelema rezeki atuh da Allah nu ngatur. Naon hit si eta. Hogak jeung si Harjo gantian da maneh lalawara jeung si Adeh teu kudu dawing mah teu lalawara. Gitu. Teu si Adeh. Bebeja ka hakim. Da kanyahoan, kanyahoan ku si imam Pak. Kalau bari kepikiran ka talu. Kanyahoan. Nah, tina pasarea
Iya cenah urang nanamkeun modal sia teh. Tapi ngan dibaladakeun 1 juta deui leungit. Nya leungit. Tapi da urang teh teu lalawora. Pan dina akad kira lamun teu lalawora urang teu katempuhan. Urang teu katempuhan. Geus aya mah daeng mah teu ngarti perkara ditu mah. Bebeja ka hakim. Nah, berarti si hakim itu harus tahu aslul pokok dari permasalahan. Al-asluna kudu apa? Untuk menentukan mana mudda'i jeung mana muda'aleh. Mudda'i, patokan mudda'i terdakwa man yukhalifu qauluhu dzahir. Jalma anu ucapanana nyulayaan kana dzahir. Kekuatan hukumnya adalah bayyinah. Al-bayyinat lil mudda'i. Muda'aleh man yuwafiqu qauluhu dzahir. Jalmi anu caritaanana akur jeung dzahir. Kekuatanana wal yamin liman ankara. Sumpah. Jadi hakim harus jeli mana yang harus mendatangkan saksi dan mana yang tidak memerlukan saksi. Itu. Nu jadi aslu, nah berarti kudu apa mana nu jadi aslu, nu jadi pokok permasalahan. Nu jadi aslu itu adalah yadul amin makmunun. Gitu. Yadul amin, yadul amanah. Status si amil itu adalah status orang yang dipercaya, yang tidak memerlukan adanya ketempuhan. Nah, adanya ketempuhan. Nu teu merlukeun ngagantian, yang tidak perlu mengganti apabila ada kerusakan. Itu asluna, pokok hukumna. Nu tercakup dina naon dina kira. Berarti yuwafiqu qauluhu dzahir adalah si amil. Sabab ucapanna akur jeung dzahir. Jeung aslu anu merlukeun ayana saksi anu yukhalifu qaulu dzahir berarti si malik. Tinggal hakim teh kieu. Berarti akan maraneh teh akan sodagaran. Sumuhun pagi. Dina akan sodagaran. Amil itu adalah orang yang terpercaya oleh malik. Yang apabila ada kerusakan secara hukum asal itu si amil tidak perlu mengganti. Itu asal. Berarti dalam hal sengketa ini, itu menjadi hakim teh. Yang harus mendatangkan saksi adalah si malik, Rabbul Mal, penanam modal. Yang menyatakan bahwa keteledoran, bahwa hilangnya modal tersebut adalah keteledoran si amil. Nah, anjeun aya saksi bahwa si amil itu taledor, teu aya pati. Lamun anjeun teu ngadatangkeun saksi karena kataledoranna eta si amil, maka sumpah si amil demi Allah pati. Abdi ngaraksa kana eta harta anu leungit, maka dimenangkeun adalah si amil. Jadi teu kudu ngagantian li annahu makmun. Wah. Nasoganas Bil Buaiti dina kitab Al Buaiti. Jadi kita kelas pemahaman. Ribuan anak buah.
Wala bro. Hah? Wa kamana jeung katakeun anu kana ituna sahaja pun mutaqaddim annahu kana saestuna kalakuan jeung tingkah lawan dalam nyokot itu si amil malan kana harta maka perkara lain malan teh maka perkara lain kino anu teu kolang itu si amil kana itu mah al-qiyamah kana ngajalankeun nabi kana itu mah padalipatu wiruk saksana batu sawarehna itu mah domana mangga katerkuan itu si amil kana itu mah li'annahu karena saestuna itu si amil eta qurratun kalawara biartihi kana nyokotna itu mah wayatul jeung kalaku naon dalika kaul wakili di si wakil wal wadi'ah jeung anu katitipan wal wasol jeung anu diwasiatan titik nanti nasina kitab al-Buaiti jeung katageunna kana itu kaul jamun mutaqaddimun law akhadha malan law akhadha ma la yumkinu kade pisahkeun bisi malan lamun nyokot hiji si amil kana perkara anu la yumkinu kiam manehna ge teu bisa ieu teh kita ongko dina sodagaran didadakan teh manehna lain ahli dagang ahli musuh buku jadi dipake musuh duit teh lain dipake dagang manehna ge teu bisa teu pede dirina ge teu pede kali-kali dicokot we da butuh padahal teu bisa ngajalankeunana maka dina nalika aya karuksakan eta harta katempuhan sabab lalawara itu hari mana lalawara nah ieu kawa teh kalaku dipil wakil dina masalah wakil si wakil ngawakilan manehna teh kieu contoh kieu kuring ngawakilkeun ka anjeun kana masjid jeung ngurus ieu akikah kali-kali manehna teh da teu bisa masjidna teu bisa pak diterima ya kata-kata teh padahal masjid teu bisa jeung nguruskeun akikah teu bisa kejadian tadi masjid gagal masjidna maka katempuhan gitu katempuhan wajib mengganti kejadian masjid bos cenah ada celeng udang deui leka karek hiji nu sapat macan duana uratna teh can sapat ditinggal teh waduh can sapat ke uratna encan kitu dan mata nyaho cenah kitu tah berarti katempuhan wajib diganti tah satu akikahna atau nu katitipan gitu nu katitipan ke mana ke Jakarta aduh wing nitip atunya nitip naon dia pangawatan diri kena itu jerona TV gede mana ke tukang bukan yang geus lah kate udah tukang lagi di kumak cewek di terminal itu dibawa ari kali-kali kulantaran teu kaduga dituna ku anak teh neneangan kaduga keur dituna leungit eta titipan teh wajib ngaganti lamun kira-kira teu sanggup entong kitu we lah eta nu diwasiatkeun kana barang nitipkeun kenapa nitipkeun teh ka budak eta sahabat maghrib teh Assalamualaikum salam tek indung teh yang cek bapan aya naon ah nya cenah bade naon cenah ngalaga layar tancap oh mangga di hijau ada kana kelas geurap we tenang cenah moal ngarugikeun pokona mah ini hiji balik jadi dua
Ada efek teknologi pisan tuh nya teu ngarugikeun abdi mah Pak. Balik ke jeung kauntunganana jeung batinna pan abdi nyokot hiji tah ini jadi dua penghinaan itu sebenarnya menjadi kolot. Nambah ceneng tina pada kasuban pemangga udah ditampilin ke lelaki harus yang hijau memang anak aing heurap gitu. Segala diinjung walawidah jeung lamun ngaku wah ini beda di masalah walawidah jeung lamun ngaku sal maliku anu ngabogaan harta ba'da talapi dina sabadana ruksakan nahu karena saya sunah itu si malik eta korrodo nginjem kena ngahutangkeun itu si malik wal amilu jeung ari si amil eta annahu wal amilu idda'a annahu eta kitu karena saya sunah itu ma eta kirotun kirot hulipa mangka disumpah saha al amilu si amil kama secara perkara afta anu maparin fatwa bihi kana itu mah saha as-shalah ibnu shalah kal Baghawi seperti Imam Baghawi liana aslan karena saya sunah asal eta ada mutomani teu aya na katempuhan khilafan baina nyulayan lima kana perkara rojaha anu ngunggulkeun hukana itu mah beusi nama teh kawan Zarkasi Imam Zarkasi wa ghairu jeung liana Imam Zarkasi minta sedikil maliki tina ngabenerkeunana itu si Malik fain aqoma mangka lamun ngantungkeun itu si Amil jeung si Malik bayyinatan kana saksi kudimat mangka diheulakeun naon bayyinatul maliki saksi anu ngamilik harta alal aujahi numutkeun kaul unggul li anna ma'aha karena saestuna eta tetep pikeun itu bayyinatul malik ziyadatu ilmin ari leuwih nakaryahan walau da'a ba'da talaqi al malik harta rusak di si amil teh rek leungit rek naon kali-kali dina nalika sengketa antara si Malik jeung si Amil jeung si Malik kuring mah nganyukeun ngahutangkeun duit tu dibikeun ku kuring ka anjeun teh lain ngaparobati tapi ngahutangkeun. Jadi agar anjeun mayar ka kuringnya kudu 2 juta. Da ngahutangkeun. Cek si Amil lain ngahutangkeun da anjeun mah harita teh ngaparonanamkeun modal ngaparobati. Mana nu dimenangkeun jeung Ibnu Shalah jeung Imam Baghawi nu dimenangkeun adalah si Amil li annal asla ada doman karena asal teu aya katampuhan ngancet Imam Zarkasi mah heula benerkeun si Malik ngabogaan harta lamun saduana ngadatangkeun saksi si Amil ngadatangkeun saksi kana yen akan dijakan teh akan kirot si Malik ngadatangkeun saksi kana yen akan kordu ngahutang aya kordu aya kirot beda maka nu diheulakeun nyaeta saksi ti pihak si Amil sabab leuwih nyaho ngeunaan harta eta wati ada miripin takdirna benerkeun si Malik si Amil jeung dina teu aya kauntungan aslan sama sakali
wa bi qadarihi jeung dina ukuranna itu ribu amalan karena rami gawe bil asri kana asal fihi ma itu si malik jeung si abi abi usrina karena karugian mungkinin anu koma li'annahu karena saya tunai itu si amil eta aminun anu kapercaya titik. Lamun aya perselisihan dina masalah ayat yang nuhuna bakti menangkeun si amil. Lamun perkara perselisihan dina ukuran gede jeung leutikna bakti menangkeun si amil. Atau dina perselisihan antara rugi jeung untungna menangkeun si amil. Lamun daya saksi di pihak malik. Titik. Walau qolan yang lamun ngucap itu si amil robah untung kaula kada kanan summa qola kada kansan summa qola tuluy ngucap itu si amil gola kasalahan kaula pilih hisabi dina hitungan au kadzabtu atawa bohong kaula lam yuqbal mangka teu ditarima itu kaul li annahu karena saestuna itu si amil eta aqarra geus ikrar itu si amil bihakin kana hak li ghairihi boga liatna itu si amil palam yuqbal mangka teu ditarima naon ruju'uhu ngabedogkeun ana itu ikrar ngabedogkeun ana itu si amil an tina itu ikrar wa titik lalu kieu si amil aduh aya kauntungan alhamdulillah kumaha ye dina akhir bulan teh si malik teh simpenan modal teh kumaha deh dengan dagang teh alhamdulillah jo untung boga kauntungan teh 1 juta jo oh geus berarti kan modal sepakat 50% ewang berarti 500.000 ewang cenah kitu alhamdulillah bener cenah maneh bisa dipercaya cenah kana masalah kieu di kayak gitu urang percaya dina masalah awewe ulah dadak urang kita nyangga cenah bagi dua ari geus kitu teh astagfirullah jo geuningan urang kesalah ngitung nah gitu urang kesalah ngitung lam yukbal tong ditarima gitu eta caritana naon sababna caritaan anu awal menyebutkeun bahwa keuntungan adalah 1 juta berarti itu kaya ikrar bahwa hak si Harjo itu 500.000 aduh jo salah ngitung kira ada 700 selain 1 juta wayahna ka Harjo 500.000 sababna geus diikrarkeun jadi ngaikrarkeun kana hak batul itu kan teu bisa dirujuk ikrar teu bisa dirujuk kan kopiasa teh harus euy padahal manehna geus ada yang tadi pakai tangan kulantaran bisa dihijau kudu nanya nu maneh lain kain kita mah mesti Harjo gitu terus ada padahal manehna aya saksi 2 gitu aya saksi 2 jawabnya kopiah maneh dipakai wae ku si Harjo dan si Ade kita lain tidak bisa kurang ditanya dengan si Ade yang maneh nya kitu tah saksi nage uing jeung si eta cokot dia pakai nu urang dia kepengen kurang kerja ngomong wae bang mana rumah samolid apa namanya tindikra eta kepengen teh kurang wah henteu cenah bohong eta mah tong ditarima geus cokot sabab ikrar teu bisa dirujuk
Itu ikrar tidak bisa dirujuk kecuali ikrar talak. Ikrar talak bisa dirujuk. Nya betul kecap jatuh sih, kan agar talak kena jatuh. Lain artinya dirujuk. Nalak kuring kanjeun. Bohong ketang aja, biasanya disebut bohong ketang gitu. Api-api eta mah. Tidak bisa pakai api-api. Ebit cina gitu. Aduh salah ngitung atau apa bohong ketang jauh untuk sakitu tong diterima lanjut bal. Lianau aku lebih hati gue palanjut baru jungan. Emang kuno kuat. Gitu. Kudu kuat kudu. Wayuk baru jeung ditarima. Naon qauluhu ucapanana itu si Amil ba'du dina sabadana itu robahtu khosirtu nama khosirtu lapad khosirtu tegesna lapad khosirtu rugi kaula ini tamala lamun narima pantes itu kaula kaan orido secara anyar kaan arodo secara anyar datang naon kasabun buruk titik. Nah, wayuk baru kaul ba'du teh kata micen mudok ilahnya ba'da kauli robahtu gitu. Mudok ilah begitu. Mantap dimabdikeun kana doma. Jeung alfiah di depan. Wa mumbina an ghairin adintama udipala udawiyan makudima gitu. Alfiah kan. Ini tanya jeung mabnikeun kana domah, jadi wajib dimabni domahkeun di mana-mana wajib ngamabni domahkeun mudhof dina nalika micen mudhof ilaih kawan kaniatan aya mudhof ilaih gitu domah eta teh. Mantap wa ba'du ay ba'da qauli robahtu itu takdirna. Model ke amma ba'du itu kan takdirna amma ba'dal basmalati wal hamdalati gitu kan wassalati wassalami maka dibacana diringkas we amma ba'du dipiceun mudhof ilaihna itu wa mumbina an ghairin adin tama jeung kudu ngamabnikeun adin kana domah ghairin adin tama udipa nabian kutima. Jadi aya sote dipiceun teh nalika nganiatan kana mudhof ilaih anu geus ti heula. Kitu pan ti heula teh kieu. Alhamdulillah bismillah alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Taeta teh nawian makuddimah. Nganiatan kana mudhof ilaih anu ti heula dicaritakeun. Ai amma ba'dal basmalah wal hamdalah wassalatu wassalamu panjang teh tangke manjian mun pidato nyen kitu. Gitu. Amma ba'dal basmalah wal hamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oh, berarti udah bukan. Kalau bahasa amma ba'du teh menang dibaca isma, menang dibaca imalah, menang dibaca isma, menang dibaca asrul dina alfiah bab terakhir aya dina bab imalah. Jadi bisa dibaca amma ba'du. Bisa dibaca amma ba'du. Bisa dibaca amma ba'du.
bisa dibaca amma ba'd. Itu bacaan teh. Amma ba'd, amma ba'd, amma ba'd, amma ba'd. Itu biasa saudara jalan. Jadi kami nakdirkan karena Gusti Allah kita. Ngan diterima kawasaha caritaan si Amil lamun kieu di awal geus robah untung kaula kana saan ketang rugi. Rugi. Lamun ini tamala, lamun pantes ku nyarita kituna teh aya naon? Aya alasan yang bisa diterima gitu. Aya alasan nu bisa diterima. Rugi kata gue ieu patina barangna buruk saware atau rusak saware. Oh, nya gitu tadi mah. Wafi roddin takdirna wafi dakwal malik amir roddil ma'rodal ma wafi roddin jeung dina mulangkeun lil malik kana harta alal maliki kan boga modal kan kasih malik li annahu karana saestuna itu si malik eta iktamana mercaya itu si maliku kamil kal maudhu seperti anu ditipan. Lamun sengketa cek si amil duit modal geus dipulangkeun, cek si malik duit can dipulangkeun. Lamun ti si malik daya saksi kana yen duit si amil duit can dipulangkeun ku si amil, maka disumpah anggar terjauh-jauh sudiko anggar ngan melalui proses hukum. Lamun teu datangkeun saksi ti pihak malik, maka benerkeun si amil ku sumpahna. Demi Allah baki duit geus dipulangkeun geus meunang sanajan can dipulangkeun dina buktina. Kumaha mun pasaya ka urusan mana geus pasaya ka ditu nama. Wa yusdaku jeung dibenerkeun sal amilu si amil aidon deui bi qadri rasil mali dina ukuran pokok harta li anna lasla karana saestuna di asal eta ada ziyad ada muzahidi teu aya leuwih jeung si harjo duit teh ku uing teh pan maneh teh dibere modal teh 2 juta jeung si ade teu 2 juta ge 1,5 juta, 2 juta deh, 1,5 juta deh. Urang kali mana 1,5 juta? Urang mikirna 2 juta. Cek si malik bahwa modal nu ditanam teh 2 juta, cek si amil bahwa modal nu ditanam teh 1,5 juta, maka meunangkeun si amil kana yen modal ditanam 1,5 juta lamun teu aya saksi ti pihak si malik kana yen eta modal ditanam teh 2 juta. Kenapa begitu? Karena asluna ge ada mujawabin. Memeh 2 juta ge 1,5 juta heula. Moal jauh-jauh 2 juta. Atuh cenah teu ada geus kitu aja lah. Lalu bangun. Wa fi qauli jeung dina ucapanana itu si amil istarwi tu hadza li awlil qirati wa fi qauli jeung dina ucapanana itu si amil istarwi tu meuli kaula hadza kana ieu li pikeun kaula awlil qirati atau pikeun sodagaran istarwi tu hadza lil qirati wa aku bari ari akad eta bintim mati dina pertanggungan li annahu karana saestuna itu si amil eta lamun leuwih nyaho bikosbihi kana pamaksudanana itu si amil
Lamun aya perselisihan jeung si Amil bahwa kuring meuli kana eta barang teh lain keur sodakaran, lain keur kepentingan bisnis ieu mah keur pribadi. Jeung si Malik mah keur dagangkeun keur pribadi meunangkeun si Amil sabab leuwih nyaho kana pamaksudan manehanana. Gitu. Lamun akan nepindi mah dina pertanggungan. Amalaukan anapun lamun bukti nana sirau melina biaini malil kirodi eta kudatia harta kirod painahu maka saya stuna itu mabil gantung eta yakomu tumiba painahu maka saya stuna itu sirau eta yakomu tumiba itu sirau lil kirodi pikeun kirod wa innal jeung sanajan niatan itu si Amil nafsahu kana dirina itu si Amil ngan lamun duit nu dibalanjakeun kana eta barangna duit modal sanajan eta si Amil ngaku bahwa meulina eta barang pikeun dirina tong dianggap eta mah lamun duit bisnis nu dipakena berarti nu dibalanjakeun tina duit eta itu untuk kepentingan bisnis tersebut. Sanajan manehanana meuli kana eta barang nganiatan keur dirina. Gitu. Da urang mah cenah lain niat keur dagangkeun ieu mah niat keur meuli tersorangan. Tapi duitna make duit modal mungkin aneh. Wayahna eta teu bisa ditasorkeun pikeun dirina tapi kudu pikeun kepentingan eta kirod titik kama secara perkara lawan kola anu ngucap kana itu ma sal imam harmain ida utrikol imam fil fikhi ya bisorifu ila imamil harmain di mana mana dibahasakeun lafaz imam dina fikih itu lain imam iya tapi imam harmain wa idza utliqal imam fil hadis yang sore adalah Imam Bukhari wa idza utliqal imam fil tauhid yang sore adalah Imam Asy'ari jadi kumaha ilmu nu dikajina idza utliqal sahihuna fil fiqh yang sore adalah Ibnu Hajar al-Haytami wa idza utliqal sahihuna bitauhid ya setelah ila Ibrahim Al-Juri. Sehuna. Wajah zaman jeung matok. Itu Imamul Harmain. Pil bihi kana itu kaul pil matlabi dina kitab al-matlab. Wa alaihi jeung netepan kana itu al-matlab. Patus ma'u. Mangka didengi. Naon bayyinatul maliki. Saksi anu ngabogaan harta. Annahu kana saestuna itu si Amil. Eta istaro meuli itu si Amil hu kana itu ma perkara bimalil kirodi kalawan harta kirod. Nah, lamun aya saksi ti si Amil ti si Malik bahwa eta si Amil meulina kana eta perkara teh ku harta kirod maka menangkeun saksina. Wa bi qauli atau kemana deui negara kieu jeung dina ucapanana itu si Malik si Amil bukan si Amil lam tanha an sira ikada lam tanha henteu nyarek anjeun an sira ikada tina meuli anu li'annal asla karena saestuna ari asal eta ada menahi teu aya napa nyarek dibelikeun duit kirot teh ku si Amil teh dibalanjakeun tadi nama coba cenah urang cek manehna teh
Cek si Ami telah urang bisnis baju gitu. Nya eta mah cenah kumaha maneh. Cek si Malik teh boga harta anana modal. Lah urang bisnis baju mah paling moal hasil ari henteu dipake makana kelek. Jadi kali-kali datang kan di kampek temangi baju teh kalah manggih ieu we teh kalah manggih walu meuli walu. Jualan mengkong karusung ngolak berikan walu. Ada cek si Malik teh geuningan teh kalah meuli walu pakai bisnis baju nya bener. Ngomong da urang apa sepakat nge kana meuli kana baju. Cek si Amel teh da maneh teh nyarek urang meuli walu. Gitu. Lantaha ansiro ikan maka sah eta naonna berarti eta perkara nu dipanus eta barang nu disodagaranna sabab dina asal ge berarti menangkeun kawas si Amil sabab dina asal ge eueuh panyarek walawi talafa jeung lamun ikhtilaf itu si Malik jeung si Amil fil qadril masruti dina ukuran anu disyaratkeun lahu bikeun itu si Amil. Huwa ari itu masrut eta nisfu setengah awi susu atau seperti lu masalah umpamana. Tahalapa mangka silih sumpah itu si Malik jeung si Amil. Walil amil jeung eta tetep pikeun amil badal paski dina sabadana pasah ujratul misli ari ujroh misil waribu jeung ari bakti jami'ahu tegasna sakabehna itu ribhu eta lil maliki tetep pikeun anu boga harta dipasah kuatin. Nah, kulantaran anjeun silih batalkeun duanana kalau anjeun ngabatalkeun kana pabaturan anjeun maka akan kirot batal. Tok. Kulantaran akan kirot batal berarti si Amil menang bagian lain tina kauntungan tapi ujroh buru. Kauntungan bingkeun kasih Malik kabeh ngan pegang si Amil puluhan digawena gitu mun dimaksa silih udana au fi anah takdirna kiluhur lamun kalafa fi anah wakil au fi anah atawa dina saestuna itu si Amil eta wakilun jadi wakil au muqarib atawa akan kilo sudiko maka dibenerkeun saal maliku anu ngabogaan harta biyaminihi kalawan sumpahna itu si Malik wala ujratan jeung daya ujroh lil amili pikeun si Amil. Lamun si Malik si Malik betul lamun si Amil ngakuna sebagai wakil si Malik ngakuna bahwa si Amil sebagai amil sebagai pengawal jalan dan harta sudiko al Malik dia ini benar kan si Malik kan pada si Amil terbuka ujroh menarik keuntungan terbuka ujroh terbuka